A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas ari surat Al-Ikhlas makiyatun eta anu bangsa Mekah au madaniyatun atanapi anu bangsa Madinah. Waya sareng ari itu suratul Ikhlas arbaun eta opat au khamsu ayatin atanapi 5 pirang-pirang ayat. Suila ditaros Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi tentang Tuhana Kangjeng Nabi nyatana Allah fanuzila teras diturunkeun naon kul huwallahu ahad surat kul huwallahu ahad. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad huwa ari itu rabbuh Allahu eta Gusti Allah. Ahadun tur eta anu sahiji. Wallahu maka ari lafad Allah khobaru huwa eta janten khobar lafad huwa. Wa ahadun sareng ari lafad ahadun badalun eta janten badal minhu tina lafad Allah. Au khobaru tsanin atanapi khobar anu kadua. Allahu ari Gusti Allah as-somadu eta tempat berserah diri. Mubtadaun ari lafad Allahu somad eta mubtada wa khobarun sareng khobar. Allahu mubtadana as-somadu khobarna. Ail maksudu tegesna anu dimaksud fil hawaiji dina pirang-pirang kabutuh. Ala dawami barina netepan atas langgeng. Lam yalid ari Allah eta henteu ngalahirkeun hartosna henteu putraan. Lintifai mujanasatihi karena narima teu aya jinisna Allah. Walam yulad sareng henteu dilahirkeun hartosna teu gaduheun ibu rama. Lintifa'il hudusi karena narima teu aya sifat hadis sifat anyar anhu ti Allah. Walam yakun sareng henteu kabuktosan lahu pikeun Allah kufuan eta anu ngabandingan saha ahadun saurang oge. Ai mukafian tegesna anu ngabandingan wa mumathilan sareng anu ngamisilan anu nyarupaan. Falahu mangka ari lafad lahu muta'alakun eta nu dicantelkeun bikufuan kana lafad kufuan. Wa kudima sareng dipayunkeun itu lafad lahu alaihi manderikeun lafad kufuan li annahu kana saektasna Allah mahatul qasdi eta tumpuan pamaksudan. Binafi ku nganapikeun sakabeh salianti Allah. Wa ukhira sareng diakhirkeun naon ahadun lafad ahadun. Wa huwa bari ari itu lafad ahadun ismu yakun eta jadi isimna lafad yakun. An khobariha tina khobarna yakun nyatana lafad kufuan. Jadi mayunkeun khobar yakun kufuan manderikeun isimna ahadun. Riayatan karena ngaraksa lil fasilati kana anu misah nyatana lafad lahu. Suratul Falaki ari surat Al-Falaq. Makiyatun eta nu bangsa Mekah au madaniyatun atanapi anu bangsa Madinah. Wahya sareng ari itu surat Al-Falaq khamsu ayatin eta 5 pirang-pirang ayat. Nuzilat diturunkeun naon hadhihi suratu ieu surat Al-Falaq. Wallati sareng surat ba'daha tetep itu lati sabada surat Al-Falaq nyatana surat An-Nas. Lama saharo dina samangsa-mangsa nyihir saha Lubaid al-Yahudiyu anu orang Yahudi an-nabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi watarin dina nalian bihi ka Kangjeng Nabi ihda asyrota kana 11 naunana uqdatan talina fa'lama teras masihan terang hu ka Kangjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah bidzalika kana itu watar wa bimahalihi sareng kana tempatna itu watar fahdoro teras ngahadirkeun Allah baina yadaihi kacakeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maro sareng marentah Allah bita'awudi kana ngaoskeun ta'awud bi surataini sarta 2 surat nyatana surat Al-Falaq sareng An-Nas. Mentak Al-Falaq jeung An-Nas sok disebut muawwadatain sabab dikawitan ku lapad a'udzu. Fakana mangka bukti kullama qara'a dina samangsa-mangsa parantos ngaoskeun Kangjeng Nabi ayatan kana saayat minhuma tina itu muawwadatain tina Al-Falaq jeung An-Nas inhalat mangka narima ka udar non uqdatun hiji tali wa wajada sareng mendakan Kangjeng Nabi hifatan kana ringan janten enteng tubuh Kangjeng Nabi teh hatta halat sehingga ia narima ka udar non al-uqadu pirang-pirang tali kulluha tegasna sakabehna tali wa qoma sareng ngadeg Kangjeng Nabi ka annama nasito kaya sayaktosna pak gorejag jag Kangjeng Nabi
min ikolin tina cancangan. Hartosna perasaan Kangjeng Nabi teh dina sabada beres ngaoskeun ieu dua surat teh sapertoskeun jalmi anu leupas tina beungkeutan tina cangcangan jadi hararampang nu tadina asalna berat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad a'udzu nyalindung abdi birabbil falaki ka pangeran anu nguasai waktu subuh. Asubi tegesna subuh, min syarima tina awona perkara kholaqo parantos nyiptakeun itu rabbil falak, min hayawanin nyatana hayawan, mukallafin anu ditaklif, wa ghairi mukallafin sareng anu henteu ditaklif, wajamadin sareng benda padat, kasami ari contona tetep sapertoskeun racun, wa ghairi dzalika sareng salianti itu sam. Wa min syarri gosikin sareng tina awona anu moekan idza waqoba di mana-mana geus poek, ai lailu tegesna wengi idza adlama di mana-mana geus poek itu lail, awil qamari atanapi bulan idza goba di mana-mana leungit itu qamar. Wa min syarrin nafatsati sareng tina awona pirang-pirang anu ngahembus, as-sawahiri tegesna para penyihir. Tanafatha anu ngahembus itu sawahir fil uqodi dina pirang-pirang talina, allati anu takidu nalian itu sawahir ha kana itu uqod, fil khaiti dina tali dina kawat, tanfuhu anu niupkeun itu sawahir fiha dina itu lati, bisaiin kana hiji perkara, takulu anu maca itu sawahir hu kana itu se min ghairi rikin kalawan tanpa aya reuhak. Waqala sareng nyarios Az-Zamakhsyari Imam Zamakhsyari ma'ahu kana lapan ma'ahu. Jadi ma'ahu sartana itu roik. Kabanati Lubaida sapertikeun pirang-pirang budak awena Lubed al-madzkuri nu dicarioskeun tadi nyata si penyihir Yahudi teh. Wa min syarri hasidin sareng tina awona jalmi anu hasud idza hasada di mana-mana geus hasud itu hasid. Adharo tegesna geus ngadohirkeun itu si hasid hasadahu kana dengki kana hasudna itu si hasid. Wa amila jeung geus beramal itu si hasid bimuqtadahu kana nu dipigabutuh ku itu si hasid. Kalubaida ari contona eta tetep sapertoskeun Lubaid al-madzkuri nu dicarioskeun tadi minal Yahudi ti kalangan orang Yahudi al-hasidina anu harasud li nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukira sareng dicarioskeun asalasata kana anu tilu asamila anu ngurung laha kana itu salasah naon ma khalaqa lapad ma khalaqa ba'dahu dina sabadana ma khalaqa li syiddati sarriha karena banget gorengna itu salasah. Hartosna aya tilu perkara nu dicarioskeun dina sabada sarri ma khalaq. Kahiji min syarri gosikin idza waqab, kadua min syarri nafasati fil uqad, katilu min syarri hasidin idza hasad. Tah eta tilu perkara teh mantak dicarioskeun dina sabada min syarri ma khalaqa sabab eta tilu perkara teh perkara nu kacida gorengna. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasi ari surat An-Nas makiyatun eta nu bangsa Mekah au madaniyatun atanapi anu bangsa Madinah. Waya sareng ari itu surat An-Nas situ ayatin eta genep pirang-pirang ayat. Kul ucapkan ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzu nyalindung abdi birabbin nasi ka pangeran anu nyiptakeun manusia, khaliqihim tegasna anu nyiptakeun ka itu nas, wa malikihim sareng anu ngaratuan ka itu nas. Khusu diistimewakeun itu nas bidzikri dicarioskeunana tasrifan karena ngamuliakeun lahum ka itu nas, wa munasabatan sareng karena ngamunasabahan lil isti'adzati kana minta perlindungan min saril muwaswisi tina gorengna anu ngaharewos tina nu ngabisik fi sudurihim dina pirang-pirang dadana itu nas. Malikin nasi anu ngaratuan ka manusia, ilahin nasi anu mangeranan ka manusia, anu jadi Tuhan manusia, anu jadi sesembahan manusia. Badalani ari ieu malikin nas sareng ilahin nas eta janten badal duanana au sifatani atanapi janten sifat duanana au atpa bayanin atanapi janten atap bayan duanana. Wa udhiro sareng didohirkeun non al mudhafu ilaihi mudhaf ilaih nyatana annasi annasi tah teu dibaca malikihim ilahihim sabab kantos dicarioskeun jadi teh wadul mudhar maudi al mudmar nempatkeun isim dohir dina patempatan isim domir. Naon cenah alasana pangna kitu? Fahuma mangka ari itu mudhaf ilaih dua ziyadatun eta panambah lil bayani pikeun ngajelaskeun.
min syarril waswasi tina gorengna bisikan ai saitoni tegesna setan sumia anu dingaranan bil hadasi ku hadas likasroti mulabasatihi karena loba nyampuranana setan lahu kana hadas al khonnasi anu nyumput li annahu karena saktosna itu waswas setan yakhnusu eta nyumput wa yata'akharu jeung leungit anil qalbi tina hate kullama dzukira dina samangsa-mangsa dicarioskeun naon Allahu nami Allah atanapi kullama dzukira dina samangsa-mangsa diinget Gusti Allah alladzi anu yuwaswisu ngabisikeun itu khannas fi sudurin nasi dina pirang-pirang dada manusia kulubihim tegesna pirang-pirang hatena manusia idza gofilu di mana-mana poho itu manusia andzikrillahi tina eling ka Allah minal jinnati nyatana ti kalangan jin wan nasi sareng ti kalangan manusia bayanun ari ieu minal jinnati wan nasi eta penjelasan lisyaitoni pikeun setan al muwaswisi anu ngabisik annahu kana saektosna itu muwaswis jinniyun eta setan kalangan jin wa insiun sareng setan kalangan manusia ka qaulihi ta'ala sapertoskeun dawuhan Allah ta'ala sayatinil insi wal jinni nyata surat al-an'am ayat 112 au minal jinnati atanapi ti kalangan jin bayanun sebagai penjelasan lahu pikeun itu khannas wanasi sareng ari lapad wanasi utipa eta diatapkeun alal waswasi kana lapad waswas wa ala kulin sareng kana saban-saban perkara yasmulu anu ngurung itu kulin sarro lubaida kana kagorengan lubed wa banatihi sareng kagorengan pirang-pirang budak awewena lubed al madkurina anu dicarioskeun wa turido sareng dibantah non al awalu kaul anu awal nyata kaul anu berpendapat bahwa anu ngawaswaskeun teh bisa ti kalangan jin bisa ti kalangan manusia bi annan nasa kana saektosna manusia la yuwaswisu eta tara ngabisikeun itu nas fi sudurin nasi dina dadana manusia innama yuwaswisu pastina wungkul ngawaswaskeun ngabisikeun fi sudurihim dina pirang-pirang dadana manusia saha al jinnu jin tah jadi cekal nu kadua mah anu bisa ngabisikeun ngawaswaskeun dina dada manusia mah kurjin wungkul tah dibantah wa ujiba jeung dijawab bi anna nasa kana saektosna manusia yuwaswisuna eta bisa ngabisikeun itu nas aedon kalawan deui sapertikeun jin bimaknan kalawan makna yaliku anu layak itu maknan bihim ka itu nas fid dhahiri dina perkara anu dohir summa tasilu tuluy tepi naon waswasatuhum kawaswasan anu ditibakeun ku manusia ilal qalbi kana hate wa tasbutu jeung tetep itu waswasatuhum fihi dina qalbi bitoriki kalawan jalan cara al muaddi anu ngajerumuskeun ila dalika kana itu waswas wallahu sareng ari Gusti Allah ta'ala mahlur Allah a'lamu eta anu maha uninga wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.